Wih di warung Salam. Alhamdulillah. Ya, terus lebat ke segmen 2 karena Segmen tadi kita baru sedikit membahas tentang sejarah. Selesai. Nah, Kang, terus ya aya patarosan ti Abi. Bon. Aya tradisi lisan sebagai penjaga sejarah. Tradisian sebagai penjaga Nah, sejarah. eta Abi kumaha nya maksudna teh? Hoyong langkung itu maksudna naon sih Bener, gitu teh. bener. Kumaha cenah Kang Mindo? Nah, Kang Ori kalaresan kamari painten simkuring aya pelatihan menulis. Oh. Pelatihan menulis. Si peserta nate juru kunci sa Kabupaten Sumedang. Juru Tempatna kunci? Mohon juru kunci. Kabupaten Sumedang. Atuh ieu mah Abi kudu kieu. Sepuh unggul abdi aduh isinya punten abdi mohon. Tapi kan itu teh aja kan transfer informasi Nah, ilmu mohon. tidak harus ke yang lebih tua atau apa, kalau sama-sama harus mentransfer Ya, ilmu. saling mengisi painten. Betul. Da kamari painten sanes budayana anu diguar teh namun bagaimana caranya si penutur tradisi lisan gitu teh biasa nyerat Kang. Oh, Jantan inti nama supados para juru kunci ieu teh biasa nyeratkeun cerita anu ku anjeunna di Cepeng karamat anu di Cepeng gitu. dituangkan ke dalam sebuah tulisan karena mungkin para juru kunci ini dia memaparkan sesuatu mungkin Betul. masih dalam bentuk tulisan. Betul. Nah, mungkin Kang Windu bisa mengalihkan itu lewat media tulis. Saudara. Oh, terus gimana Kang feedback dari mereka gimana Kang? Feedback dari mereka bagus kan ya, bagus. Malihan abdi kenging oge info-info ya ternyata ya memang di Sumedang teh seueur pisan tradisi lisan anu dicarioskeun turun-temurun Kang. Cerita rakyat ya di dia diturunkan. Tapi kumargi kitu anu namina tradisi lisan makan pamit aya anu neraskeun carita teh nya Mandek didinya. terancam cerita teh punah gitu Kang saya. Nah eta painten anu melatar belakangi nah kamari aya program menulis di panti baca ceria Kang Ipul. Oh, Kang Ipul. Nah, orang ulama tuh kan dia. siap. Terus aya nu unik nah Kang perkawis salares nama tradisi lisan mah kantosnya seueur gitunya di Sumedang bahwa di Manawe ayeuna. Nah di Sumedang oge seueur babon-babon atanapi kitab kapungkur anu salares nama di urang oge di Sumedang tradisi menulis teh tos seueur tos aya gitu ya. Namun si dokumentasina si kitab-kitabna teh nyapainten urang tos kantos nguping aya anu dicanda ka Belanda ya kan. Ras aya anu diduruk waktu zaman pemberontakan. Eta tepatna di Paseh itu. Paseh Sumedang dia. Nah kamari sesepuh anu ti palihan Paseh ngajelaskeun bahwa ya babon nanti kantos aya itunya kitab catatan namun painten diduruk ku gerombolan. Oh, ya ada kejadian itu dibakar gitu. Dibakar jantan ya si dokumentasi anu aya ayeuna teh nya sekedik pisan gitu ya. sekedik pisan. Teras oge aya anu gaduh katanya aya anu gaduh buk atanapi kitab musik keneh seueur anu di kulawargina masing-masing tadi dibuka ka umum gitu. Iya. Di lebih ke disimpan secara pribadi. Paintennya kirang ulihnya painten pamilebetna naon mah gitu ya. Mohon. Namun painten aya wasiat atanapi kumaha nya ieu mah ulah waka dibuka aya oge begitu kan. Ieu mah ulah dibuka cenah ieu mah malihan tak can diturunkeun ka putrana aya oge gitu. Ya jadi nyakumaha pun si kondisina nya nu karar itu teh aya abi mah cukup untuk tidak dihantam we gitu kan misalkan aya nu imah teh kengeng gitu. Weos we atuh naon eta teh kebanyakan mah kan apa ya ada yang kayak gitunya gitu. Iya. Mungkin dalam rangka mungkin melestarikan oge nya kan. Karena kan udah banyak yang hilang juga tinggal dilestarikan Kawili ka sajarah kan si tradisi lisan ieu nya abi yakin gitu nya anu tadina aya puntennya anu ayeuna aya dina seratan ya dina kitab-kitab zaman kapungkur nya kapungkurna oge pasti berawal dari lisan heula disaportos kitab suci ya betul. kan katakan tina kalam heula gitu satos tina kalam painten iya penting oge kangge diseratkeun atau dituliskeun untuk diabadikeun gitu diabadikeun ada secara fisik gitu nya pon kitu oge ku ayeuna nya langkung sae painten pami folklor tradisi lisan anu tos bade punah eta
ya didokumentasikan ke dalam bentuk tulisan gitu. Betul. Ya mudah-mudahan nu kamari rencana pada dijantetkeun buku kamari teh. Oh, mau Kayak buku kang. siap. Ya pamit saya rencananya gitu. Ya teh aya deui kearifan lokal dalam menjaga alam. Oke. Tapi Kang, satu acan dikeluarkeun ya. Iya iklan geus kieu wae gitu. Ya, emutan ya ku pamirsa patorosan abdi tentang kearifan lokal dalam menjaga alam. Jadi alam oge ieu teh kedah dijaga tapi nganggo kearifan lokal. Kinten-kinten kumaha kayaknya satos ieu tetap di Warung Sawala.